Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangdi sareng sim kuring Bahrowi dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-13 karya Bapak E. Sukandar. Ieu mangrupikeun karya lawas tahun 1860-annya nutos dipedar ku mang pirang-pirang pendongeng legendaris ya. Luar biasa pokokna mah. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Si Buntung teh nya tanapi Andi ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na sim kuring ngahaturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibuna bari masak nya segegerohna ngarumpina jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu, kanggo bapak-bapana bari kanggo bapak-bapana bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheuhai ditepas direncangan kuno bohanya oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya di tempat cukur asgarna nya di pasar di pabrik di kantor di tempat bangunan pokona mah di perjalanan kum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mangyan teh nya. Oke ulah hilap di like di komen pokoknya mun teu komen bisul ya. Sareng ulah di skip iklannya da bagus da pemasukan YouTube teh ku iklan lamun teu di skip berarti aya buruhna karena YouTube teh aya kamu. Sareng kumargi sim kuring madang ngadongengna sanes dina radio anu tangtosna aya sponsor ya iklan sapertos zaman kapunggurnya ieu mah etang-etang parodi we sejak ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring teras hoyong ngapresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah ieu nomor dana ieu nomor rekening sabaraha we saikhlasna nya. Pokona mah anu nyawer didoakeun sing bagja ngono nya. Sareng sakumaha urang di zaman kiwari ngagibnya gaib transfer gaibnya ngintun pulsa gaib tah aosan Al-Fatihah ge gaib tapi yakin dugina nilaina teh nya ka ahli kubur. Yuk urang sami-sami ngahadiahan Al-Fatihah kanggo pengarang ieu dongeng da insyaallah urang sadayana ge bakal sasarengannya bakal saengalna nyusul dari di dunia mah urang teh hirup ngandarma ngalalakon samentara. Di mana urang resep ngadoakeun batur saleresna eta doa teh kanggo urang nyalira. Lamun aya 10.000 anu madangukeun dongeng heug sasarengan ngaoskeun Al-Fatihah janten medan energi nu luar biasa bakal widi kaberkahan kanggo urang sadayana nya. Khususan ila ruhi ahlil kubur Bapak E. Sukandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia Bapak E. Sukandar almarhum sing kenging rahmat magfirah Allah ditempatkeun di iliin taman-taman surga. Oge ka pengarang nu sanesna Kang Rompis Yepi Cahyadi, Kang Cepi Setiawan atuh mugia sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana digampilkeun rizkina sing janten ladang amal setiap karyana ieu nya. Sareng nyuhunkeun dihapuntenna khusus kanggo karya Kang Rompis rada lat ieu nya rada lat biasa lah kitu nya. Sami sim kuring nuju ngantosan updatean dongeng Dewi Skartaji saninten mas sareng non teh nu hiji deui geuning remis dia di Pasir Remis
Supados tinyang kolong tinggana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-13. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun Perung ah. Waktu Ki Jantra narajang wak ngawik si Ganu Edan, ani anu geus ilang kasabaranana manehna hayang geuat ngaringsekeun. Asa teu perlu deui nuluykeun sabab tujuan manehna mah lain eta, tapi ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngambung. Tapi sabot Andi ngahuleng, Ki Jantra geus murugul deui ku panarajangna. Hiu bedogna nyabeti gigir ngalacangkeng, gileuk Andi ngagiwarkeun badana. Terang bedog lawan teh disabet seuk di Ki Jantra nyabetkeun bodogna rek nyasar beuheung. Lep corelat Andi ngareunteut bari sakilat nyabetkeun siku-siku narek nobros iga burung. Jaul atuh Ki Jantra ka tukang, terang-terang ayeuna mah giliran bedog anu ngahanca siku-siku. Hyak meh babarengan ti gigir jeung ti tukang Jumanta jeung Sarkowi pada rek nyacag tak-tak. Lamun harita Andi benceungeuh mah geus pasti atuh balukarna matak bahaya, tak-takna bisa-bisa semplak ditigas bedog Ki Jantra nu datangna teu kanyahoan. Dikerepuk opat lawan nu ayeuna mah kabeh mencar ti opat mata angin ngajadikeun Andi kudu ningkatkeun kawaspadaan. Manehna ngabagi dua panca indrana, panona seukeut nitenan dua lawan nu aya di hareupnya da Ki Jantra jeung Sarkowi, sedeng ceulina mungser ka Jumanta jeung Dulmanan. Seret Andi masang siku-sikuna sapanjang leungeun malang dina dada. Waktu Ki Jantra rek nigaskeun bedogna, Andi sakilat nyerong atuh bari nakiskeun siku-sikuna sedeng leungeun buntungna teu antaparah disakilat ngadius ngajebrod kana dada Ki Jantra. Wah! Gigeg Ki Jantra siga budak anu diajar leumpang. Tadi nama ku Andi teh deuk disusul tepus, tapi kabireung ti gigir aya nu ngakurilap, bedog Sarkowi nyuruntul. Sedeng hiukna angin anu datangna ti tukang geus dipastikeun yen eta sabetan bedog Dulmanan. Andi rikat malik 180 derajat mapas dua panarajang sakaligus ku jurus merak ngibing. Dua leungeunna anu nyerebeng-beng sarta tuurna sakilat ngahanca Sarkowi jeung Dulmanan. Kilek Dulmanan maksudna madeg nyingkahan, manehna ngangsorot ka hareup bari rek narok sirah, tapi beterang jebrod gedu. Wah, tobat! Dulmanan kontan ngaguak di gedor carehamna ku leungeun buntung anu tungtungna geus dilapisan besi kitu atuh. Manehna langsung ngusek teu usik deui. Sarkowi oge ngalaman nasib anu teu beda, manehna ngacengkang ka beset ku tuur anu nyolocos dina gerakan merak ngibing. Mireungeun anak buah ngajolor, Ki Jantra beuki kalap bae. Manehna narajang ti hareup dina jurus orai notog, sedengkeun ti tukang kareret Juminta ngablesat ngagunakeun jurus ucing nekuk beurit. Andi anu nguseurkeun teuing kana panarajangna Ki Jantra, hampir wae kabeunangan lamun manehna teu rikat ngakiwar make jurus londok malih warni deui. Pugu we teu antaparah deui. Cuman tarek ngarontok ti tukang nyolontod, keur kitu bobokongna ku Andi dijejek. Kontan badan Jumanta norolong ka arah Ki Jantra anu harita geus ngahayatina jurus orai notog. Geus teu bisa disinggahan deui. Ana jebrod teh dua pereupna nenggel kana carehamna Jumanta. Aduh! Bareng jeung eta, awak Ki Jantra oge katubruk satakerna ku Jumanta anu satuluyna ieu gegedug begal teh jeung anak buahna ngadon silih tubruk adu bagong anu balukarna duanana ngajoprak teu hudang deui. Geus karuhan lawan-lawana eueuh nu mingge, koloyong bae Andi mah kana batu gede anu aya di sisi jalan.
Andi cinekul dina batu nungguan lilirna Ki Jantra sabaturna didaguan teh maksudna masugan ari geus kitu mah bisa dibawa ngobrol diterangkeun kumaha kajadian anu sabenerna. Tapi maksud Andi kitu teh teu bisa kalaksana. Memang harita teu lila oge Ki Jantra geus nguniang hudang barang red ka Andi anu keur cinutrung dina luhur batu. Nah atuh teu anta parah deui. Koreja beungbeng bae Ki Jantra lumpat maneh teu sirikna notog-notogkeun maneh. Pamikirna dituluykeun oge moal matak nguntungkeun sabab bener-bener atuh Andi teh lawan anu kacida hebatna. Dulmanan jeung Sarkowi anu ti tadi oge manehna mah geus sadar ngan ngahep-hep we sabab geus teu untup ari kudu nuluykeun ngarepuk mah ningali gegedugna jicir teh geus teu mikirana naon deui ngan bereutek bae kabur nuturkeun Ki Jantra. Nu kari ukur jumanta manehna mah rada lila teu elingna teh tapi barang ngorejat kasambak balada geus areuweuh anu kari Andi anu cinekul dina batu. Lain deui manehna ngarasa reuwas komo deui waktu Andi nanya, milarian saamang Ki Jantra tuh tadi lalumpatan ka ditu tuh. Jurung kunung Jumanta nangtung bari ngareret ka Andi manehna nyarita. Mangga pokna bari becir wae ngacir ke arah lembur hujung. Andi ukur garo-garo teu ateu tapi manehna teu ambil pusing ku kaburna Ki Jantra teh sabab manehna boga pamikiran yen awal akhir oge tangtuna Ki Jantra bakal meunang katerangan anu sabenerna lantaran tangtu manehna bakal nanyakeun hal ihwalna ka Nyi Tarsia. Geus kitu mah Andi koloyong we nuluykeun deui leumpang muruka Gajah Ngambung mancegkeun niatna ngajorag Bahrowi. Tapi barang nepi ka Gajah Ngambung teh kayaan sepi malah manehna nyimpang heula ka Mang Kasmad tapi meunang katerangan yen Bahrowi teh geus lila tara nyicingan imahna dibejakeun ku Mang Kasmad oge yen cenah tadi aya nu neangan Bahrowi oge 4 jalma nyaeta anu tayalian ti Ki Jantra. Lantaran panasaran nya Andi teh nae kabeh tonggo rek mastikeun ka imahna Bahrowi. Barang anjog teh lain deui kagetna mireung imah Bahrowi geus runtuh sarta diburuan ngalayah papakean anu geus meunang nyosowe. Teu lila Andi di dinyana teh sabab beuki lila teh bet jadi rusras kana mangsa ka tukang kawan tu lain waktu sakedeung Andi nyicingan imah Bahrowi teh anu tangtuna bakal ngaguratkeun mangrupa-rupa kenangan anu moal bisa dipopohokeun kitu bae. Samemeh mulang nyimpang deui ka Mang Kasmad malah dibejakeun imah Bahrowi teh geus runtuh. Mang Kasmad kacida reuasna sok sieun manehna katanyaan ku Bahrowi meureun malah kunaon ayeuna manehna jadi bendeng jeung Bahrowi oge kabeh ku Andi teh dicaritakeun. Lamun Bahrowi naroskeun saha nu ngaruksak imah mah wartoskeun we ku si Andi kitunya mah sareng wartoskeun we bilih hoyong di gentosan mah susul we ka Cipancar gitu. Sumuhun mangga jang Andi temal Mang Kasmad. Geus kitu Andi ngaleos ninggalkeun Gajah Ngambung leumpangna ku kurubutan kana sela-sela rungkun. Harita mah si Ruyuk teh geus tara dibabawa sabab manehna geus ngarasa percaya diri ayeuna mah. Lamun harita Andi ngaliwat ka Cisaat geus pasti manehna bakal panggih jeung Bahrowi lantaran harita Bahrowi teh keur aya di imahna Ardasim tapi hanyakalna teh harita Andi ngadon ka Batu Gede ka imahna Sudinta. Atuh puguh kana moal papanggihna teh Eukeur mah Sudinta oge ayeuna mah cicing di Cisaat jeung Bahrowi katut Ardasim. Tungtung nama Andi muruka panenjoan rek nepungan ka Aki Surdi.
Cag urang tuna heula Andi, ayeuna urang guar anu sejen. Jadi ruas kadienakeun Adria teh, sanggeus manehna papanggih sarta ngalaman patelak jeung Andi. Lamun Andi harita teu asak jeujeuhan, meureun manehna teh geus karingaran, moal bisa deui ningali meletek sarta surupna srangenge. Di hanteu-hanteu oge manehna teh geus milu andil kana kajadian anu ngabalukarkeun Kirais papisah raga jeung nyawana sarta cacadna leungeun Andi. Harita teh datangna ka Tanggulun anu akhirna papanggih jeung Andi teh ngan ukurek nepungan anakna wungkul. Jadi teu lila oge manehna geus balik deui ka lemurna nyaeta ka Karangsari anu ti Cipancar mah rada jauh oge. Disaprak manehna misah ti Bahrowi lantaran ngarasa teu meunang kaadilan dina hal babagi hasil babado grarampog. Ari di lemburna nyaeta di Karangsari oge aya gegerug begal anu lumayan kasebut jadug oge, ngaranna teh Wigena. Teuing urang mana mimiti nama ngan manehna boga pamajikan urang Karangsari. Nya akhir nama Adria teh ngagabung jeung komplotan Wigena, tumaninahna teh lantaran salembur. Biasana komplotan Wigena sok ngalakukeun bebegalna teh di jalan-jalan, nya kitu we nyegatan anu lalar liwat, mun teu delman atawa jalma anu laleumpang, sakapeung sok ngabegalan mobil-mobil anu lalar liwat. Ari wewengkon operasina lamun teu ditutugan leuweung tiis di warung peuteuy. Tara ieu maranehna teh ngabegal di wewengkon Lebak Jero, sabab eta mah geus jadi daerah kakawasaan Bahrowi. Atuh nagreg eta mah geus tangtu wewengkon kakawasaan Ki Jantra, sabab pikeun Ki Jantra mah leuwih deukeut. Inditna ti Ciaro teh motong jalan anu brasna ka jalan Limbangan, tidinya mapae jalan nepikeun ka jalan Cagak. Jalan Cagak Garut teh nya, Garut Tasik. Lamun panglumpatanana kadinya kene, tara ieu kasusul kudu ngudag hawantu jalana masih rumpil harita mah. Jeung ti jalan Cagak ka jalan Limbangan teh harita mah masih harieum, sapanjang jalan teh ting cilegedeg tangkal johar. Jadi baheula mah pan jalan tol, jalan aspal kiwari nya, si jalan tanu, jalan Cagak. Ari Bahrowi mah ka Lebak Jero teh leuwih deukeut, karing ulampreng we motong jalan bari kukurubutan. Sanajan ayeuna mah cicingna di hiji bubulak antara Cisaat jeung Lebak Jero, ari lumpatna masok ngurilingan ngaliwatan Gajah Ngambung, ti dituna mah keur mijeun Salasa sangkan teu babarika panggih ku nu ngudag. Keur jalma nu salawasna ngalakukeun kajahatan mah tangtuna sagala hal oge kudu asak ngitung. Komo deui ayeuna salian ti Andi teh musuhna nambahan nyaeta Ki Jantra. Sabab waktu manehna ngalongok imahna di Gajah Ngambung oge pan imahna teh geus tapak ngawut-ngawut, sanajan munang beja eta teh lalampahan Andi, tapi manehna mah teu ieu percaya sabab ceuk pikirna moal mungkin Andi imah nepikeun tega ngaruntuhkeun imah anu geus taunan jadi panganjerkanana. Sakali mangsa di lemur Cisaat kabejakeun aya kaributan, anu jadi lantaran nama aya hiji budak ngora anu sosoro amuk-amukan di pakalangan ngadu hayam, anu tayalian ngaranna teh Karna anakna Bapa Suta ti lemur gadog baju resmi. Tah pamirsa sadayana anu dimaksad teh Karna dina lalakon si Ruyung Kawung, anak kukutna sakaligus muridna Bah Jagur teh geuningan. Tah Surya namina teh alias Karna, urang lajengkeun nya. Surya teh geuning namina teh alias Karna. Naon sababna pangna Karna bet los-los ka Cisaat, nu jadi cukang lantaran mah teu pira, manehna teh keur peupeus hate lantaran teu laksana ka untun tipung ka tamang beas, laksana ngapimilik kanu dipikahayangna. Manehna teh teu laksana kawin ka Nyi Sari Adina Wijana atawa putri bungsuna Gumilar. Sabenerna mah rasa asihna ka Nyi Sari teh teu oge encang, sabab sarua Nyi Sari oge neuneun rasa katineung estu batu turun ke si kalapa tonggoheunana, alias itu purun ieu daek sarua bogoheunana.
Tapi nya kitu sanajan kumaha oge ari nu ngaranna jodoh mah gegebaranana pati lain manusia anu ngatur. Sakitu geus paheut janji pasini pasang subaya antara Karna jeung Sari teh aya bae we halanganana teh nepikeun ka maranehna teu jadi ngajodoh. Ari anu jadi sabab di imahna Gumilar teh nyatana di lemur Cicapar aya hiji jajaka anu guguru tolab ilmu ngaranna teh Ganjar putrana mandor besar Arman ti kontrak pakebunan Miramare masih kaitung suan sabab Arman teh pan kapi adina Nyi Arum pamajikana Gumilar. Pikeun ngarakeutkeun duduluran Gumilar teh badami jeung Arman maksudna mah lamun kasaluyuan Ganjar jeung Nyi Sari teh urang jodohkeun atuh pikeun Arman katut nyining si mah nyaeta indungna Ganjar kacida atohna. Ari Ganjar ditawaran Nyi Sari teh saeutik oge teu nolak. Sahajalmana atuh anu deuk nolak Nyi Sari keur mah wanoja anu sakitu geulis tur denok bahenol nerkom katurug katutuh anak jawara anu luhung ilmu jembar pangabisa anu geus lain caturkeuneun kahebatanana. Sabalikna Nyi Sari waktu ditawaran teh tibatan ngajawab ngadon merebei Cipanon ku sabrehan oge geus kanyahoan lamun Nyi Sari teh nanduk alias nolak. Komo sanggeus menang beja ti Wijana lamun Nyi Sari teh pasti geus hahadean jeung Karna. Puguh lamun teu inget ka Ganjar mah Gumilar teh dua pisan Nyi Sari ka Karna anu geus kanyahoan pangartina puguh-puguh muridna Bah Jagur. Kaduana atuh pikeun ngarakeutkeun duduluran jeung Aki Mursid anu sakitu mikanyaana pisan ka Wijana. Sasat Wijana nepikeun ka salametur panjang umur teh marga lantaran mah panitulungan ku Aki Mursid jeung Pasuta malah nepi ka dikukutna sagala di bungbulang diwarah ilmu panemu campe pamake. Tapi Gumilar teh leuwih berat ka Ganjar ku kitu nama Arman teh pan sobat dalitna ti Ngongora anu jadi dulur katalian ku Nyi Arum. Ari Nyi Sari najan sakumaha beratna oge ka Karna puguh teu bisa mawa karep sorangan teu wasabaha kana pamenta kolot teu tega ari kudu ngaraheutkeun hatena nya antukna mah hatena leah daek dikawinkeun ka Ganjar. Nyi Sari wani ngorbankeun kabagjaan hatena demi nyugemakeun anu jadi kolotna. Tapi tumrapna ka Karna manehna ngerasa nyeri peurih asa diteung-teuinganan ku Nyi Sari. Sakitu geus diterangkeun oge yen manehna kitu peta teh ngan samata-mata pikeun ngayunkeun kahayang nu jadi kolot. Mangsa Nyi Sari ngadahup ka Ganjar pikeun Karna mah rasana teh dunia asa kiamat. Dirina ngarasa dihina dijejele. Tina asih timul ijid, tina suka timul cuanu akhirna boga niat anu teu hade, kapangaruhan kukayaan hate anu peunggas harepan teu laksana kapiduriat kanu dipika cinta. Kabeneranana teh waktu keur ulin ka Wanaraja papanggih jeung Nyi Sari katut Ganjar anu anyar pangantenan, atuh pugu we manehna teh asa dipapanas, hatena ngahyab nyongkab jajantungna asa kaduru. Anu uah aehna nya teh ngadon di sanghareupan ku budi anu teu payu sarta basa anu sugal garihal anu matak rungseb kadengena. Nu antukna geus teu bisa disinggahan deui, Ganjar jeung Karna teh pasya malah nepikeun ka patelakna. Karna anu kasebutna murid Bah Jagur anu tangtu pangabisana lain di kieuna sarta ngabogaan ajian batu karang. Sanajan Nyi Sari katut Ganjar ngahurup oge tetep teu mahi. Ganjar nepikeun ka baloboran getih, malah Nyi Sari oge nepikeun ka ngalaman kapiuhan ngayunan jurus gugur gunung anu dikombinasikeun jeung jurus badak cihea dina ulin padingdang anu kacida ampuhna. Atuh lain di kieu ambekna Wijana nempo anu jadi adi dina balikna ka Cicapar teh dina kayaan anu sakitu ruksakna. Lamun harita teu dihalangan ku Gumilar jeung Pamajid mah Wijana teh geus indit pikeun ngajorag Karna ka lembur gadog. Ku kituna mah Gumilar jeung Pamajid teh kaasup kana golongan tua tuhu, nyakolot umurna pantes lamun diadaban, nyakolot jeujehanana nya pantes lamun diturut.
Cindekna kolot anu pantes pikeun panyalindungan anu landung kandungan lair aisan. Sagala tindakanana teh teu leupas tina ijiran bari ngitung kana pibalukareunana. Lamun ngagugu nafsu mah pasti matak cilaka teh, paribasa nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan. Akhirna mah gumilar badami jeung pamajid kudu kumaha-kumahana, kaganjar jeung nyisari kacidanyaana, atuh kapasuta oge kacida hormatna da pugu geus jadi dulur, komo deui kaki mursid apan geus jadi aki kukutna wijana. Akhirna mah meunang kaputusan yen ieu perkara kudu dibadamikeun jeung pasuta supaya ulah nepikeun ka katutuluyan. Bakuna mah hariwang ku wijana anu geus nekad rek ancur-ancuran pikeun ngabela anu jadi dulur. Isukna bral gumilar jeung pamajid teh kagadog nepungan pasuta. Mimiti datang mah pasuta teh kacida bungahna meuni dagdag degdeg dina narima tamu teh kawantu rasa bunga anu pohara. Tapi sanggeus pamajid nyaritakeun kaayaan Nyisari jeung Ganjar anu geus ditandasa ku Karna waktu di Wanaraja, beungeut pasuta ngadadak sepak bawaning ku rasa reuwas, era jeung wirangras ku talajakna nu jadi anak. Waktu Karna diteangan teh kakara ningali rentang-rentang pamajid oge Karna teh geus kabur, maklum boga rumasa. Mireungeuh Karna anu lingas kitu, pasuta ukur bisa tamada sanuk-sanuk menta hampura sarta janji rek mapatahan Karna, malah lamun perlu mah rek diwara jeung kudu merlukeun init ka Cicapar menta hampura ka Gumilar. Gumilar jeung pamajid ngarasa ngemplong ngadenge kitu mah sarta boga harepan lamun ieu masalah teh bisa gancang direngsekeun kalawan teu make jalan kekerasan. Tapi kangaranan manusia anu ukur bisa ikhtiar, sabab anu nangtukeun mah Gusti Allah anu Maha Kawasa. Nya kitu oge ku hal ieu, harepan Gumilar anu sakitu pikabungaheunana teh ukur samet kahayang. Harita sadatangna Karna ka imah, ku pasuta ngadon diseuk-seukan diwowoleh nepikeun ka akhirna Karna teh dijurungkeun sina init ka Cicapar sangkan menta di Hampura, boh ka Ganjar atawa ka Nyisari beh ditunamah ka Gumilar. Lamun embung leuwih hade nyingkah ulah aya di imah, pasuta sangeuk dicicingan anak anu ukur bisa ngawiwirang kanu jadi kolot. Diamek teh Karna ngadon salah tarima, bapana dianggap cueut kanu hideung ponteng kanu koneng, ngadon miha ka Gumilar anu geus nyeceleh nampik sapajodogan anu geus ngahina harga dirina. Tinimang nurut mah Karna teh ngadon ngejati imahna, tapi lain kabumbulang kanu jadi akina, imah ngadon ngaprak we tepuguh anu dituju. Tigadog teh ngamah jalan anu kaleles, tidinya terus ngetri ka Kadungora anu terus narek ngungsi ka ujung kulon nepungan Mbah Jagur anu jadi guruna pikeun nambahan deui pangabisana. Sabab manehna boga tekad hayang mulangkeun ka Nyeri, moal ngarasa puas lamun Nyisari jeung Ganjar can ngababatang jadi banusan. Harita teh Karna kakara nepi ka Kadungora bari nungguan wahon anu ka arah kulon manehna reureuh heula. Tapi geus salila-lila nungguan eueuh wae, ku kituna manehna teh ngeureuyeuh nikreuh deui. Barang nepi ka jalan jajahan anu brasna ka Pasir Banteng, manehna mireungeuh jalma ngabrul bari ngarelek hayam. Ari ditanyakeun teh cenah rek ngaradu hayam di Batu Gede. Teu pupuguh jorojoy we manehna teh bet kataji hayang lalajo, antuk namah milu kana aleutan jalma-jalma. Nepi ka Batu Gede menang beja, yen ngadu hayam teh cenah di Cisaat sarta ngadu hayamna baris dilaksanakeun poe isu. Atuh bral Karna oge milu jeung aleutan malah mondok di Cisaat bareng jeung rombongan anu rek ngaradu. Isukna der wae ngaradu hayam teh dilaksanakeun anu tempatna di buruan Imah Ardasim. Ardasim anu jadi pribumi teh cakah-ciki dibantuan ku Sudinta. Bahrowi mah teu katempo cukang irungna acan. Padahal mah harita teh manehna oge ayangan ngadedempes we di Imah Ardasim. Bakuna mah sieun kapanggih ku Andi atawa Ki Jantra anu nepikeun ka ayeuna masih neneangan manehanana. Pamiarsa sadayana, rupana mah adat Karna anu cirigih ka awewe teh daya pisan euih-euihna.
Kerjongjon lalajong adu hayam tebet mirengeh mojang anu lumayan mencerang malah bisa kasebut bentangna di Cisaat mah nyaeta anu tayalian Nyikno anakna Ardasim. Bete pupuguh manehna teh kabong broy ku moronyoy baheno jung bae manehna nangtung anu saterusna nyampeurkeun bari surungah serenge teu beda we ti anu weur gadung. Sanajan bener karena teh boga wanda anu teu goreng-goreng teuing, tapi ari ningali tingkahna siganu owah mah Nyikno teh boro-boro hayang ngalayanan ngadon terus we unur-unuran sieun dikerekeb. Ari karna terus we nyesedek bari leungeunna ngope pangtual toel cual cawel. Ardasim ningali anu jadi anak anu ngan hiji-hijina dikurang ajarkeun ku jalma anu saliwat bari jeung teu apal asal usulna teh lain di kieu atuh ambekna. Teu anta parah deui. Gajleng bae narajang ka karna bari ngahmatkeun peureup anu tita tadi geus dibuleut-buleut sarta ngan cebrod wae ngahanca careham karna kangaranan dibongohan pugu we karna teh ngabangkieun habek dipino deui anu antukna ngacongkeng oge. Tapi sanajan salah oge manehna teh teu narima ngarasa teu pupuguh dibongohan jeung wirang pada nyengseurikeun kuniang manehna hudang sarta terus males narajang anu saterusna bukbek silih tonjok silih sepak. Tapi tetel Ardasim teu mahi ngungkulan pangabisana karna tekung silila oge geus ngacongking teu bisa nahan rongkahna gerakan gugur gunung jeung jurus badak Cihea tutungkusan ujung kulon. Ugu anu araya di dinya teh kabeh oge aya di pihakna Ardasim antukna mah karna teh pada ngarepuk diraponan ku sararea. Tapi karena anu hirupna geus telebar ku nyawa alatan rasa frustasi anu keur karanapan ku dirina najan teu sirikna dikarepuk ku jalma sapangkalan oge teu ieu ngerasa kimir saeutik oge ngadon serepet bae mesat bedog anu saterusna ngamuk nguak ngawi. Sakur anu deukeut mah kabeh eueuh nu mangga pulia kabeh dicacar bolang bedog kana terus ngubeng dina gerakan kolecer mui anu antukna anu ngaraponan teh bubar katawuran ngerasa seber ku bedogna karna jaba anu tatu geus teu kaitung bari baloboran getih nepikeun kaburuan Ardasim ngadadak burahay beureum akibat banjir getih. Atuh kabeh jalma ngadadak geumpeur salemur Cisaat geunjleung. Jalma-jalma rabul sabedog-bedog narek ngaraponan karna anu amuk-amukan. Atuh ngadu hayam oge ngadadak bubar keur mah hayamna oge loba anu pating kalaprak kabur kagareuwakeun ku nu riweuh sarta paciweuhna jalma-jalma. Sanajan sakumaha gagahna oge ari mireungeuh rek diraponan ku salemur mah teu wudu matak jadi seber antukna kalawan teu mikir deui karna kabur bari susumbar men tadi udag ku jagona lemur anu satuluyna terus balik deui mapai jalan ke arah Batu Gede. Ari Bahrowi mangsa ngadenge riributan teh ngadon ngahep-hep bae di jero imahna Ardasim kasieuna mah museur ka Andi atawa Ki Jantra. Komo cenah anu ngamuk teh budak ngora pantaran Andi atawa baladna beuki we Bahrowi teh kokompodan. Tapi sanggeus didedengekeun yen anu amuk-amukan teh lain Andi sarta datangna oge ukur ngali gincing sorangan kakara Bahrowi ngajorelat kaluar ti imah ngan hanya akal karna geus kabur bari susumbar men tadi udag jagona lembur teu anta parah deui. Bahrowi ngaplenyeng udag bari ngagorow ka Sudinta sangka nuturkeun Ardasim anu geus bisa hudang deui nempo Bahrowi mah kawanina timbul deui berebet bae nuturkeun Bahrowi jeung Sudinta. Karena anu ngarasa geus jauh ti lemur teu lumpat deui manehna ukur leumpang dada gancang ngadenge gebligna sora ti tukang gentak malik. Barang ngareret anu ngudagna teh ukur tiluan sarta anu pangtukang nama jalma nu tadi ku manehna teh diragrageun reg bae eureun. Barang geus deukeut Bahrowi langsung ngagorowok sorana matak seber anu ngadenge. Tapi ditarimana ku karna mah ukur kulelewa anu ngeyehkeun cirining pinuh kawani. Urang mana sia teh ha? Umayuwa sia wani ngaributkeun di lemur batur siga nu geus bosen hirup sia. Sora Bahrowi anu dipapaes ku beungeut beregud matak sawan anu ningali kadenge handaruan. Alah, mantong ngebas sungut. Andika teh jagona Cisaat lin. Gelar ragap ieu awak kaula lamun bener lalaki mah. Yeuh, gelar ragap ieu. Temal karna kalakah nangtung bari nepak-nepak dada
sedengkeun leungeunna geus ngaragamang kana perah bedogna. Kurang ajar, can apal sia teh? Yo, si Bahrowi yo. Pokna bari sakilat narajang make jurus nembrag jagat. Weh, lumayan oge geuning jurus paragi ngagebahayam teh kisana. Karena ukur ngakilekeun badana, bek leungeun kencana dipake nakis leungeun katu Bahrowi anu rek mapeg sirah. Sedengkeun dengan katuna dipake mapeg tuur Bahrowi anu nyuruntul rek ngabeset dada. Oro kaya manehna oge teu burung kabeunangan ku leungeun kenca Bahrowi anu ngababu kana sirahna. Atuh duanana pada nahan ka nyeri. Mun Bahrowi mah ngerepeng sarta merengkelkeun sukuna karena mah ukur dadalig degan sirahna karasa asa lieur. Sudinta jeung Ardasim anu ningali posisi karena kitu teh teu miceun kasempetan meh babarengan ngagentak butbet narajang. Tapi sanajan kayaan keur lungleng oge karena masih cingeus, kalawan teu ngarubah kuda-kudana manehna malika Sudinta jeung Ardasim anu peureupna ukur plus-plos ngahanca angin, ukur salantar solonto delir budak leutik anu diheureuyan, teu sanggupnya ngareupan gerakan pucuk awi katebak angin. Enteng pisan pikeun karena mah ngayonan ieu lawan, sakilat manehna rek nimpug Sudinta jeung Ardasim ku teungeulan ujungan, ngan oro kaya Bahrowi anu geus surti kana bahaya nu rek tumiba ka anak buahna, kentak ngahayat tetep dina gerakan nembrag jagat. Karena ningali anu nyuruntul sahibas dada teh kentak ngarobah kuda-kudana, anu pikeun Sudinta jeung Ardasim kacidang untungkeunana, keuat maranehna ngejat bari nyusun deui serangan. Bahrowi mireungeuh lawan ngarobah gerakan teh sakilat ngaragerakeun maneh bari ngahambatkeun peureub. Karena riweuh oge ngayunan tilu lawan anu teu bisa dianggap remeh utama nama Bahrowi, tapi lain oge anak buah Bah Jagur atuh lamun kudu bingung mah. Dina waktu ngan sakiceup, manehna ngalelepkeun badana dina gerakan sero nyusup, sarta terus ngaborengkal ke arah Bahrowi dina gerakan bulut ngaborengkal, sakaligus nyamberkeun dua curugna kana beuheung dina gerakan caladi noktrok. Bahrowi ngajaul ka tukang, bareng jeung eta Sudinta ngahambatkeun panimpugna kana sirah, sedeng Ardasim ngakajleung ka tempat urut Bahrowi rek najong iga burung. Karena kapaksa nyerongkeun badana ngakiwar bari leungeunna nakis panimpugna Sudinta. Duk, kuak Sudinta ngaguak sabab leungeunna karasa asa nimpug besi. Ardasim anu tonjokanana poste gentak ngahiukeun dampal leungeunna rek ngetig punu. Karena rikat ngakilekeun badana saasal tadi, hiuk cebrot. Jurus gugur gunung geus teu bisa dibenung deui ngahanca dada Ardasim anu balu karena Ardasim lir tangkal anu rek rungkad. Waktu rek nyusul tepus karena geus ngajudi yen aya panarajang ti arah tukang, ari breh teh bener we Bahrowi geus nyuruntul dina jurus landak nobros gunung. Rikat karena ngakiluk dina gerakan pucuk awi katebak angin, bareng jeung ngeplosna peureupna Bahrowi, hiuk cebrot. Punuk Bahrowi teh dibabuk, breg, ha! Bahrowi langsung ngagedebut lir nang kamurag. Ngan sakitu geuning jago cisa teh euy. Karena ngiyehkeun. Walah, montong bakal teu kabur sia setan. Can ngaku eleh aing teh. Ajan leuleuh. Ceuk Bahrowi bari langsung werejat sarta sabrut ngarajang deui masih dina gerakan landak nobros gunung. Keukeuh eta gerakan ngagebahayam teh dianelkeun. Naeu deui euy. Ceuk karna nyorowok bari lep ngawangun gerakan sero nyusup. Tapi harita mah Bahrowi pinter. Waktu lawan ngalelepkeun sirah, manehna ngagentak ngarubah seranganana, ngacorelat ka gigir. Cebet, peureupna nenggel kana walikat karena menang bobot tenggelan anu ratusan katima karena nepikeun ka langsung ngagedebut oge. Pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cagurang tunai lalakon si buntung jago tutugan bagian ke-13 nya insyaallah kin orang lajengkeun deui dina episode anu ka-14 ya. Apunten sekali deui anu ngantosan bedaran dongeng Dewi Sekartaji saninten emas nya. Girimis di Pasireumis simkuring ge sami nuju ngantosan ieu teh nya. Da ai tos aya matang tos didongengkeun nya. Ari teu aya mah teu acan update ti pengarangna atuh bade ngadongengkeun naon gitu. Janten dongeng ieu mah nu tilu karya Kang Rompis Estuning kejar tayang teh ya gitu.
jadi teu acan aya misalkan satamatan gitu. Jadi di karang teh langsung gitu. Jarang tayang teh ya. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.